Assalamualaikum, salam sejahtera kepada Anda semua. Semoga bahagia di hari yang indah, lagi mulia di pertemuan ini. Jalinkan kasih sayang, rapatkan ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Sholawat dan salam kepada Rasul tercinta. Semoga bersama mendapat rahmat dari Ilahi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun kan? Mangga sate ayam sate domba. Raos. Nengut ngajawab salam teu pati loba. Sate ayam sate kambing. Jigana teh nu teu ngajawab salam teh bibirna nuju jeding. Urang cobi sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa disebut jeding mu'alim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa nadaba ilaih wa harrama sifah wa wa'ada alaih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala ayatan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu lintaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Sadaqallahul Adzim. Hadirin hormateun simkuring sahibul hajat anu dipihormat aparatur pemerintah kawit Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Hansip. Mudah-mudahan dipasihan kesehatan kanggo ngajaga ieu desa, ngajaga ieu lembur. Penganten sakali anu parantos di estrenan sababaraha dinten kapengker anu mudah-mudahan janten rumah tangga anu sakinah mawaddah sareng warahmah. Pengatur waktu, pengjajab acara anu dimuliakeun ku Allah. Akang Son, teu aya Akang Son masih kuring kedah gogorokan leres Bu. Hatur nuhun. Kusim kuring depi hormat oge Bapak Ibu ikhwan akhwat rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah didaungi ayeuna urang tiasa kumpul ngariung dina ieu acara dina ieu tempat. Mudah-mudahan ngariungna urang dina ieu saat sing kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam kawilujengan mugi tetep dilimpahkeun ka panutan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, tabi'in oge ka urang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan urang dijantenkeun umat anu tumut taat kana ajaran ti mantana duwi ka yaumul kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Daramang Ibu. Uninga ka 2 AA. Uninga. Tepangkeun heula di gigireun simkuring saha nami teh Kang? Teu acan aruningahan dia mah. Aliando. Aliando. Ibu uninga Aliando. Iya Aliando teh. Aliando KW. Aliando KW. Aduh. Simkuring jenengan Dudin mung sadidinten dipanggil Ridho Roma. Ridho Ilahi. Ridho Ilahi. Nah janten alhamdulillah dina wengi ayeuna urang tiasa silaturahim deui nya Pak Aliando. Katilu kali ka daerah dia teh alhamdulillah beritos ruas tadi. Alhamdulillah tiasa patepang sareng orang dia oge kumpul ngariung sadaya. Tadi mah sareuwas bade hujan leres dan teu reuwas da alhamdulillah da rezeki eta kitu Allahnya. Ngan panginten mudah-mudahan we tos waktosna mah hujan teh sing berkah keur urang sadayana. Amin. Hadirin hormateun simkuring. Doa mah terkenal teh salian ti ceramah ti Ustad Acengna Ustad Aliando nah kaceplosan. Sok oge aya sholawatna. Hayu sholawat sareng bade. Kang Dedi mang sholawatan heula Kang Dedi. Allahumma sholli wa sallim wa barik Sallu alaihi. Mangga.
ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala. Alhamdulillah. Hadirin hormatan simkuring meh teu tunduh leres Bu. Di dia mah jam salapan ya tos ngawitan alhamdulillah jadi moal tunduh insyaallah. Hapunten ngada Bapak Ibu hormatan simkuring. Kapato ah. Nama kan Usum Yusuf. Non Yusuf non. YouTube Yusuf. Hadirin hormatan simkuring Bapak Ibu, satacan dipedar tentang pernikahan ke Ustad Aliando. Simkuring bade saalit ngajelaskeun tentang pentingna dakwah. Pentingna dakwah. Dina salah saweos firman Allah dina Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ku anjeun, serulah, ajaklah. Cek santri ieu teh fiil amar cenah Pak alinya. Lamun fiil amar teh kewajiban. Hartina dakwah teh lain kewajiban Ustad Aceh. Lain kewajiban simkuring wungkul. Tapi kewajiban sadaya umat manusia kedah dakwah. Dakwah teh cek urang mah ngajak. Naon cenah Bu? Da'a ngajak. Ai ibu ka bapak osok ngajak tara. Sok ngajak naon? Ngajak jalan-jalan. Bapak osok ngajak tara ka ibu. Bapak beli semangat. Tawang teh mah isi pulsa dong mah. Jaringan error. Artina upami dakwah kewajiban urang sadana ge kedah dakwah. Mun ibu teu dakwah hukumna berarti nu namina wajib dilaksanakeun kenging pahala, teu dilaksanakeun berarti kenging dosa. Berarti sadaya manusia teh kudu da. Nah, sadi dinten simkuring sareng Pak Aceng teh sok di Surele sok di kampus. Sok dibahas ai dakwah teh henteu saukur ceramah hungkul Ibu. Cek Ibu teh aya ieu lolongkrang ai kitu mah. Kumaha we cenah Dudin? Dakwah teh minimal aya 4 cara. Hiji disebutkeun dakwah bilisan. Dakwah ku cariosan. Tah ieu mah nu tiasa dalil. Nya nu tiasa nyaros dipayeuneun jalmi nyarios ku nyarios ieu mah ngajak. Mang, hayu wang ka masjid. Dakwah eta teh. Kunaon? Ku cariosan. Atapi ku mubalik-mubalik nganggo sorban, nganggo jas, dina mimbar, ngaluarkeun dalil nyorocos ieu mah nyorocos. Ek ngarti teu ngarti nu penting nyarios gitu lah ceuk paribasana. Dakwah kulisan ieu mah. Ibu tiasa dakwah kulisan henteu? Ayah memang sebagian orang tetiasa. Senadudin ndak mama tuh bisa ngobrol. Banyak gegeroh bari kudu nyarios. Hei saudara-saudara, ya urang juga gegeroh maknya. Ulah nu eta nu dicandatna. Nu kumaha? Aya nu kadua. Dakwah bil hal. Hiji dakwah bil lisan. Ada oleh-oleh ti dieu meunang naon ceun ti doa. Meunang dakwah bil lisan. Kan meunang oleh-oleh hiji. Apunten, dakwah bilisan menurut para peneliti efektif natengan 20%, Bu. Jadi mun urang dakwah saukur nyarios, anu lebet ka urang teh, anu ngiring ka urang teh, cek penelitian ngan 20%. Memang terbukti Kang, semakin banyak mubalik, ayeuna ceramah di mana-mana, tapi nu masyarakat baki loba. Laras, da saukur nyarios wungkul. Anu ngobrol nanya uing ya mah uing si Dudin. Ibu-ibu wayahna ke penting tahajud. Si Dudin nama bobo eta teh. Sabab saukur nyari mata cek para peneliti ngan 20% efektifna. Anu kadua aya dakwah bil hal. Dakwah bil hal mah justru ku perilaku, ku contoh. Ngajak teh jeung contona. Ya, jang hayu ka masjid jeung bapak. Oh sok itu tara bapak. Jang jung ka masjid, ai bapana nonton Persib, aduh. Ngajak hayu jeung urang na angkat.
Dan menurut penelitian, dakwah Bilhal itu 80% berhasil, Pak. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah salami 23 tahun, ternyata bukan banyak omong tetapi banyak perilaku. Contoh dakwah Bilhal, wang buktikan yang dakwahku perilaku mah diturutan, gampang diturutan anak. Ibu gaduh panangan gaduh, kaluhurkeun. Puterkeun, tinggal kasim kuring, puterkeun tangan, puterkeun, tingali kasim kuring, puterkeun. Cepengan gado masing-masing. Mana gado mana?